Kercarita urang nyaritakeun agama, dongeng Kanjeng Nabi, sahabat, tabiin, atba tabiin, terus datang ka kuari. Didongeng-dongengkeun. Kumaha cara-carana ibadah para leluhur urang. Jadi urang nyaho. Mentak Amerika keheuleun ka pondok pesantren kos kieu salap we. Ieu anu mawa cek nyana kacau teh. Coba nyaritakeun leluhur-leluhur bae. Ya supan ku Wahabi. Tet. Ulah make hadiah-hadiah sagala. Ila hadarati haram bid'ah. Langsung. Ulah sebab naon? Lamun geus teu kos kitu geus teu mikiran ka ditu. Mada kujada diturunkeun Wahabi. Turunkan bangsa anti hadiah puji tawasul abeh ulah sebabnya nage ngintipan ahli-ahli tawasul mah ahli thariqah asal peuting behudang haju hadiah assalamualaikum ya Rasulullah terus datang ke sahabat terus dihadiahan hadiah jadi kan orang inget bae terus kalau luhur urang Wahabi mah boro-boro eta tas salat ge. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rokok mana? Rokok. Hebat urang wiridan kos kitu teh bidah. Beres salat, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa la yaghayyu ma tubillah. Ulah bidah eueuh ti Kangjeng Nabina. Geus saja mah kajen ngarokok cak cenah teh. Urang mah teu biasa. Jadi Amerika ge gergeteun. Ka pengajian-pengajian kieu teh gergeteun ya. Gerget lantaran ieu teh kos kieu teh dampakna pohara. Tuh ngaji mah geus bae itu di universitas. Tuh di hotel hayang ngaji kos kitu bae tah. Atawa ngajina lah ulah kiai-kiai anu kos karar itu tuh itu bae tuh jadikeun kiai tuh pelawak-pelawak. Eta resepkeun tah kos kitu tah. Ayo kos kieu bae. Segala hadiah. Wah, emang kakulan teu saeutik kitu nu nyuratan. Nunyuratan ngabidah-bidah hawal tuan saya segala hawal bapak urang segala hawal kiai anu wah loba jasa ngan henteu dilayanan bae beusi eleh bakeun lah nyana urang-urang ai kitu mah kiai sieun ieu sieun henteu aing mah atuh ai kitu mah eleh henteu aing mah atuh ai kitu mah kumaha henteu kumaha ya jangan ngahareupan sapira kos kitu atuh geus ulah hudang sia diuk di desa sia atau aing nu eleh lamun sia eleh bacok sia ku aing tapi aing eleh amankeun ku sia nya lagi seri kage betul Indonesia pokoknya macam-macam ieu tah anu bangsa sok ila hadaratin nabi eta gregeteun jasa tanya Amerika mah kos kitu sebab naon nginget-nginget terus kan ka Kangjeng Nabi ka sahabat terus mata muludan teh muludan diulah-ulah ulah bid'ah urang ieu muludan bae ge ieu dongeng-dongeng karuhun tilok dituturkeun ngomong geus dongeng-dongeng acan ji urang mah dongeng we heulanan kiai na ngalantur ongko deui ya maksudna ge lain dongeng Kangjeng Nabi nyaputnya tuh aja bae terus muludan terus rajaban terus haol terus kunaon eta? Atuh aya ti guru urangna nuturkeun guru urang terus datang ka ditu. Masyaallah. Di mimitian iraha bidah, bidah asana. Urang lamun nyaritakeun Imam Syafi'i bae ge kan kataji jasa. Imam Syafi'i teh boga guru di jurusan takdim mutaqaddim aya mutakhir artina kaul qadim ekol jadid ti jurusan kaul qadim ti Ibnu Mas'ud boga murid ti Kangjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud boga murid Ulqamah Ibrahim An-Nakhai teh eta teh anu sok disebut Hamad boga murid Imam Abu Hanifah boga murid Muhammad Husain boga murid Imam Syafi'i teh lahir pas maot Imam Abu Hanifah. Gede nyarita ke loba nyahonya na kaistimewaan Abu Hanifah teh nyaho. Teu kazamanan sebab maot Imam Abu Hanifah lahirlah Imam Syafi'i. Tapi begitu gede umur 5 tahun 6 tahun suara Imam Syafi'i teh kapan pohara jasa di dunia teh sadunya. Ngagurula nya na ka Imam Muhammad bin Husain sebab Muhammad bin Husain teh murid Imam Abu Hanifah.
ketikanya ngaguru tek gede. Nah, ayalah Imam Muhammad bin Husain datang ke Imam Syafi'i ka murid. Atuh ditangkep, begitu ditangkep ngobrol. Kacarita di Baghdad kan Imam Abu Hanifah mah di Baghdad. Kula mah harus bidi mah geus ziarah tah ke Imam Abu Hanifah. Ka makomna tungtung masjid. Nah, ngobrol Imam Syafi'i. Begitu ngobrol cek Imam Syafi'i, ai anje ai mama make minyak naon? Teu make minyak naon? Kok seungit? Cek Imam Syafi'i. Kok seungit? Henteu. Mama teu make minyak ka beneran biasa make ge henteu. Ieu kula ngambe cek Imam Syafi'i teh. Ih. Henteu mama mah teu make. Boga feeling Imam Syafi'i, ai ieu jubah saha ieu? Ieu jubah guru, nusa nu Imam Abu Hanifah. Jadi kula teh ieu teh menta tabaruk, mentak sok dipake bae erek ngaji dipake. Geus ngamimitian tabaruk kan eta bidah apa eta Muhammadiyah mah kos kitu. Nanaonan tuh jelema wali Allah kos kitu. Iman timimiti maot datang ka kuari ieu teh encan diseuse. Encan diseuse ieu. Masyaallah. Kula mah ka mama ai ilmu mah geus jelas kula ngaji. Sagala rupa geus dan kula mah ieu mah hayang nyobaan eta jubah guru tidak naon cek pamada ieu kumaha ieu lantaran kula kurang sehat cek Imam Syafi'i kumaha lamun ku kula diseuseuh caina deuk dipake tabaru masalah geus diseuseuh teu meunang anu ngecret diperet dipoekeun dibikeun deui bajuna mah ka guruna caina diasupkeun ka colobong diinum tatangga asal aya nu muriang teu kudu dijampean ku Imam Syafi'i cokot cai eta sasendok terus diinumkeun cager sahabat terus basul jasa Imam Syafi'i boga cai jimat masur Imam Syafi'i boga cai jimat asal aya nu muriang sendok sasendok saeutik lantaran sacolobong doang caina kemudian dibikeun eta mah geus muriang naon we cager eta tabaruk ka jubah jelemana geus maot Muhammadiyah kos kitu yang serikeun kan bid'ah. Eueuh ti dituna tek muriang kitu sia. Eta lain lalagaan eta tabaruk. Datang ka saeutik deui ku Imam Syafi'i teh dietik-etik lantaran mustajab jasa. Sebab naon cek Imam Syafi'i ieu teh ya urut ibadah Imam Abu Hanifah urut nempel ka kulit Imam Abu Hanifah. Dipakai ibadah lamun tatarina geus diseuseuh mah moal cek Imam Syafi'i moal ieu mah kulantaran bebejana guruna can diseuseuh kabeneran Imam Muhammad bin Husain muriang bebeja ka murid tawadu jasa guru bebeja ka murid teu bebejakeun ka Syafi'i mun cak urang mah teu make imam jam murid dia si Syafi'i gitu pangdoakeun dibere ke Imam Syafi'i cai guruna ieu bikinkeun ka diinum cager masyaallah karim eta kan lain lalagaan eta. Coba kuari baju itu Haji Pendi seuseuh. Taju inum ke tatangga. Wae kabeh. Sebab naon atuh kapan baju lah urut dagang karung. Eta Imam Abu Hanifah urut ibadah. Allahu Akbar. Beuh, geus nyarahun kabeh zuhudna Imam Abu Hanifah. Geus nyahoeun kawalian Imam Abu Hanifah sehingga di aku mazhab bajuna tinggal hiji deui nu dicekel ku Imam Muhammad bin Husain guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mandap-mandap deuk tabaruk datang ka pohara jasa. Tak kesang ahli Allah lain lalagaan. Jehe, coba kesang si eta. Masya Allah. Eta kan tabaruk ieu keur carita pabidahan-pabidahan. Geus urang mah ulah ngadaekeun Wahabi kos kitu. Kuari keur merajalela di Indonesia. Ayo bae urang mah muludan ayo. Geus pokona mah. Muludan sia mulah, henteu deuk muludan ge. Muludan sia, saya Wahabi. Ayo muludan. Duitna mana? Henteu duitna, aing mah hayang berkat doang. Ayo muludan. Jadi pinter connect sama budak. Muludan raja banaol lain terus. Urang mah sebab naon? Urang geus ditungtung hirupna ieu lamun teh dikitu-kitu da kumaha. Hirup geus ditungtung ieu. Urang baca sejarah di Muludan, baca sejarah di Rajaban, baca sejarah di haul-haul rada deres. Coba nyana nu mantak urang neuleuh Muhammadiyah teh emang hebat di badan tapi kadeleuna bangun eueuh sinaran teh.
sebab naon nyaran teu leluhur sakitu bae henteu pan urang mah beuh mun aya kiai sasalamanana ge bau warah bulak-balik 5 kali ulah atuh sasalaman ulah kos kitu biasa bae sasalaman mah biasa bae komo aya lobaan mah nya kenceng jadi bulak-balik angal atuh biasa bae sih kasasae geus bae geus biasa ke lamun sorangan kakarak ayo bobaan mah angel di tukang geus mendep di urang gitu Muhammad dia mah teu aya cium-cium tangan geus biasa sasalaman biasa bae eueuh nya da tabaruk mentak beda ahli sunnah wal jamaah mah beda nah ieu urang hirup di tungtung Kangjeng Nabi ngajarkeun ka urang terus ku sahabat tabiin terus ku atba tabiin urang mah ka dieu geus muridin non garangan muqallidin taklid urang mah nuturkeun guru urang we guru urang nuturkeun guru nuturkeun guru asal guruna sing ada ulah Golkar teu meunang dituturkeun teh mah geus asal ka Golkar geus ulah dituturkeun mah titik cek Golkar teh kitu amat cenah aing mah kitu bae lah kitu bae emang kurang aing nyaho jasa silsilah Golkar teh nyaho jasa silsilah nyaho jasa udah ecreg eueuh ieu mah kiai anu ka Golkar mah teu nyahoan silsilah bae teh teu nyaho nu nyahoeun moal kajen hukum moal we nu nyahoeun silsilah moal cenah ieu mah negara tinggal negara moal teu nyahoeun silsilah Golkar mun nyahoeun silsilah Golkar mah daek mata kula ngomong Golkar we silsilahna teu beres ai petilu mah rada deres silsilah rada lain bagus ai rada kadina mah bagus ngan silsilah awalna rada deres petilu PKB rada ngan kuari mah teu bener sarua ngan ai Golkar mah emang silsilah teu bener teu bener silsilahna tah Masya Allah, wih orang apa sih binsa, paingan, iya binsa, bencek tuh beres. Mantap Golkar, asal kiai asal Golkar, tunggu tanggal main. Dia di Jawa Timur, Jawa Tengah, dia di Banten, asal ka Golkar, tinggal pondok namanya ngajegir. Eta geus jadi syahid, eta kos gitu, teh saksi, eta syahid, eta saksi. Oh majlis gede, sian. Nu ngagoreng-goreng kayaknya mau dibumul selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di Pandeglang Kasera Katangerang deuleu bae nu asup ka Golkar pondok tinggal pondok kok kieu kiai ngomong gitu aing hook jasa ka kiai hook tinggal saeutik deui urang berjuang ieu ulah nang dihese capek di pondok pesantren ka dieu di ka Golkar kieu nu tadi nama macaan takrib hidup Haji Pudoli hampir kamari mun haju teu ngaji ka dieu mah dunyana ge sarua Golkaris ngan barang gadina ge atuh Golkar kana ngan izin doang meureun mau urang datang ti jauh aya lengkahna aya ngaluarkeun ongkos saya meuli uduk semacam di jerona teh pohara jasa diuk nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah nundutanana eta masyaallah pohara jasa antep malah ganjaran ngajina nundutan pohara jasa lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah amal nusaetik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah amal anu saadag-adag amal anu suwe babaraha godag
kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat seetik-etik aja. Tepugu atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teh. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atau bahasa Jawa memerangan Allah Maha terus kabeh itu dah gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mantak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede la ilaha illallah na ge embat kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting nu kos kitu mah cauan ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dibandingkeun jeung salat sunah ieu gedean keneh ngaji malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokona heula aduh cek anu keur dieu ke ziar aing gitu hati-hati salat subuh kamu bawa bentek betul salat subuh insyaallah karim tuh gitu jadi orang ieu per minggu nah urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah ta lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tong maka jeung ruku mun ngridit kene can wauh ka Allah lamun masih kene beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangga di imah TV ambalawah ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos itu ngaran lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema. Barang di tempat teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan keneh. Datang ke imah para ruyeng Isa aju pake nonton TV itu di Cikupa teh karita
Ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi tewara jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang dek di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti panyabi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pancak Gusti salat abdi salat pancak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang husuna mah tuh hampura bae Gusti oh teu kitu tah oh cak Gusti jalan coba padahal banget sia adalah barang di deuleu teh oh bener ada herang saya tiga banget malaikat amankeun teh mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamet komo nu wauh jasam masyaallah nu mantak libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah ditukna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng na jahe. Lain ridho menang godok dengdengan Masya Allah urang wae dulur nyegat teh di teureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde lain eureun deui diajak malah mah teu daekeun dipaksa doraka malulu ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah
mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ge 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganna mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin. Kadieu sia. Kunaon? Ye, kabeh ye. Urang ngalahin kadieu sia, kunaon? 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Aduh, sodako make kembali tuh kira-kira. Tuh, ya can paham. Eta kerja eta sodako. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka majikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa ka majikan teh. Bebeja ka balanja malu. Nu kamari pan aya kombalina. Kamari iraha kamari. Sia nyokot. Oh, sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana? Beuh ka, geus sabaraha poe eta? Sabaraha poe. Tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Kadenge kata tangga, masya Allah. Kuruda oke ka balanja tah, balanja deh tah, balanja deh kak, belum lain ya. Masya Allah. Tapi orang belajar, nu dideuleuna ulah terlalu duniawi, tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar lah mun teu belajar mah tumal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sore dia 10.000, 1.000, belajar. Boga di seperti itu, 20.000, 2.000, iya. Boga di 100.000 ya, belajar. 1.000 kali, itu naik. Belajar berarti naik. Yes, berarti lamun kelas teh mah kelas hiji, baik. Itu naik takos gitu teh eta, masya Allah. Urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala sektor mana urang nu bisa ye. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang, henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae, naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia. Coba dunia pake naikeun derajat henteu, urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye. Pakai teterekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pakai naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa. Ongkos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar deh hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kuliah, terus kulhu deui. Fatihah deui kuliah, kulhu deui. Fatihah deui kuliah, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet.
nyawa aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia sih 100.000 kan urang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus bae boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi deuk demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah teh jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji, Pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji, Pan. Saya maca naon? Maca qul jasa. Nah, yang maca bae. Engkeuna moal bisa demo ka Gusti. Begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca qul cak sia. Cak sahanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sia. Ngaji dieu sia ngajina. Cilongok tangkeun kiaina. Bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-ikhlas mi'ata marrah mi'ata alfi marrah bejakeun ataqallahu pan eta cak Kangjeng Nabi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun libatkan diri orang di pengajian supaya orang ngerti ka Gusti Allah mun geus ngerti ka Gusti Allah ibadah teh mantep mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajadah ngarti nya ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kereknya mah undangan aing ngabeng paruyang cek kana ieu. Duh, esek cek. Tuh nang puyeng teh lain. Undangan teh kudu mah nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajuz ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Nah, ieu mah lain, rokok beak ieu. Udah ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lagi gua, dakwah sih geus kitu. Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjulan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Tah eta tah bentak. Iblis teh di masjid begitu deuk masjid terjadi nyana. Begitu ka masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tanu keur sare sih beusi kahudangkeun nya na mun hudang waduh zikirna teu kawawa.
terus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salatnya di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, heh salat deui sia. Hayang kalem sia kuari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus udang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan kunya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian mengenai SB cuma dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Ke pandang bulu sahajeng sahajengnya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hasan. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dia orang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti orang Cikupa kawin ka Ki Zaid orang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan katuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan, berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nikah bimahril mazkur ajal kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Masalah di hutang tuh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Cek Sarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun. Sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti kene gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga harti bae kurang Cikupa. Urang Cikupa memang deet pikiranana. Dibere budi teh teu kaharti naon budi cakna. Bahasa Arab jinganna. Datu diaji kurang Cikupa, bahasa ortodok. Bagori mah kaharti. Oh, surabi beulah aya cengkehan. Heeh. Anu sok seri sakapeung baeud sakapeung. Eta. Ya cek awe emang sok baeud sarua bae. Aduh. Adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok baeud burung. Tah. Cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nyamulah 10 gramnya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh uga gantina. Bisa. Ini Sarwiti. Mun can dibayar, moal. Atuh karek balik heula tuh rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah. Cintaku tetap padamu. Masyaallah, ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK. Kuari usaha teu maju-maju, malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh. Mana kontrakan can kabayar. Mana duit dicopet batur. Kabeneran deui, kabeneran. Masya Allah kontrakanana bocor. Ki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk. Data
datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan minta mas kawin. Waduh, cek Zaid kieu amat geus sabulan, ka 2 bulan, ka 3 bulan. Nah, ka 3 bulan cek Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar mas. Moal bisa kulang mah, tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin, kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can bayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahan anak. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh penasaran, sanggeus penasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul al-hariha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yasbuta inda qadin saruhu, teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep mungguh qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan. Pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendung kula ya greget hayang gegiraan diurusan. Tenang neng, tenang, negara orang kan negara hukum. Bohong, negara hukum teh pada usero memboga hukum lagi kudu dihukum. Ih Sarwiti paham amat ieu jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung mainan geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuari teu bisa mas kawin. Saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid, mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Kota Depok malah pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Oh enggak kampung, enggak kota. Dan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan gadis baca Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid gadis itu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sarwiti yang Cikupa betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah,
Sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya, ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahan anak adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui, setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tiga Raksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Yes, balik Sarwiti ya kadit balik idah gesnya sia 3 kali sucian beres. Ki Zaid moeng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos papan anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu leumpang ka pasar kem sebelah sia an baku aku teh rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan tah ongkosan ku aing teh pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ka ditu ojol ngaranna tuh. Tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang. Nyaho ta urang jadi wauh eta ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang. Lantas ieu hukum Allah teh direkayasa. Begitu tak Sarwiti laporan ke KUA. KUA bukan urusan saya ini mah, urusan saya mah menikahkan, urusan membubarkan pertikahan, urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan administrasinya gampang, sekali tak 400. Gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi, udah ke sana. Ke sana harus berapa? Urusan saya mah itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah sama ka neraka. Cukup sakitu kita. Sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah. Nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan, geura modar sia. Aing mah ngan ngabejaan doang. Bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah. Hai, aja Ci. Bener sia ngayakeun pengajian? Bener. Pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram. Aya saksina. Sa, jaksa. Aja jaksana nyala nu nyokot duitna. Jadi nyala jadi saksi, nyala nu nyokot duit. Sedang sakitu ge. Tuh. Lumayan dah. Mun teu pernah nyaritakeun bahaya. Kulo mah sakadar nyaritakeun. Tama karasa kareuntut ka jero hate jaksa. Langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kaji itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ge kieu cenah aing ke bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing deuk disogok burung jaksa. Ya Allah ya Nabi gitulah ieu keur carita hukum. Jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi, dikemas oleh ijma ulama, dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim, ku jaksa-jaksa, mejeuna jang kokojayan di neraka ge. Lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun. Ternyata karasa adilna Al-Qur'an, jujurna jaksa, nikmat amat.
diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum, bener-bener Al-Quran teh kerasa ka jantung, kerasa ka sanubari, kerasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan. Ketika orang boga kendala dak cair. Ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu. Sangat. Mal bisa sia teh laporan lapor teh aja jagana kudu 3 juta. Encan ongkos, encan munduran jalan dapur. Emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya. Eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa. Di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal, nu matak ngeudaheun. A disebutkan A, B disebutkan B, nikmat nu aya. Mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa kurang keadilan jeung kejujuran negara orang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih. Mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teu bisa ngahukuman ku lantaran sibuk, maka aya wakilna anu diizinan ku kepala. Ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala. Silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunya Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der diwati geus kaditu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah dugu jadi masalah ku ari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun iana dihutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tah mah walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetap hutang dan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis
geus ongkos jelema jual beli. Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta. Zaid ngaranna Bai, Umar ngaranna Mustari. Tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta. Wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor. Tah kuari si motorna ieu aya nu maling. Motorna aya nu maling, duit da can diserahkeun, motorna aya nu maling. Ta eta jual beulina geus langsung bubar bae geus. Geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon. Tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari, Zaid ngajual motor kaki Umar, motorna ku ari geus diserahkeun, duit nama encan. Ngan motor geus diserahkeun, jadi teh jual belina. Motor geus diserahkeun, duitna begitu ditagih, icuk colek, icuk colek. Icuk colek bae terus. Atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen, bonen. Nah, ieu jual beulina teu bisa dibubarkeun ku hakim. Lantaran barangna geus diserahkeun. Ku ari mah lain tuntutan per pembubaran, tapi tuntutan hutang ku ari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barang lah diserahkeun, geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana, ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar. Ku ari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beli, di sarwiti teh ngajual apem kaki Zaid 10 gram. Cak tukang apem, apem aing mah aya bae, ieu lain apem eta. Besi apem nu dingiru lain ieu mah, nu dibawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun ku ari apemna kaki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh ieu mah keur carita contoh. Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta, motorna geus diserahkeun kaki Umar, tinggal duitna encan ja. Caki Umar engke soleh, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole icuk deh. Jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjual belian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae. Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun ba'dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun, teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin. Lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid, kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang ngungkus balik. Oh. Emang gitu otak urang. Otak urang memang kos gitu. Fumatu galin nunajazil pasu. Tuluy nuritkeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina, bari barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres kene. Gres kene. Teu ngarti orang ketos aya gres naon sesuna. Pokoknya gres bacan kagores-gores. Masih orsinil kene. Nah, tanya Ki Zaidna, bener. Can pernah ditoel-toel acan bungin, asal ditoel ngajimpret, syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka
pemutusan hukum menurut cek sakal yujazul pasku lastarikan luruskan hari takena begitu geus dicek kebenaran anak bubarkan pertikahan anak tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari sarwidi ya Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari hari ya udah sekarang hari apa Pak sekarang Senin berarti pembubarannya Senin Selasa Rabu Kamis silahkan untuk dibubarkan maka walahal tasku sabihatar rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin Selasa Rabu Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan begitu dak dibubarkeun pertikahan poean kaopat col Ki Zaid Assalamualaikum Waalaikumsalam pan tegar amat Ka Zaid kaluarkeun gunanya naon eta mas kawin nu bener kah ieu besi barlen doang timbang geus sia ka ditu kakak geus teu kuat jasa ieu geus teu make calana ieu kakak ieu aduh oplo jasa tak Ki Zaid dah ke kula nungguan aja ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya silakan datang ke toko emas Pak ini Mas Asi apa bukan sini kotek ya betul Mas Asi timbang begitu ditimbang tak betul 10 gram serinya Sarwiti wih Sarwiti di toko emas kene geus morosotkeun calana mesti jingjing calana teh naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon ya cenah cenah kiai macem-macem emang kitu pugu datang ka imah Waalaikumsalam eta naon Sarwiti sempak baru ku siap ibu gawe siap tempur